Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fakmilul iddata salasina yawman. Wa fi hadisin ukhra, wa hadal hadis maktubun fi sahihail Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhu nabiyyunal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama anu langkung utama hayu urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi ayeuna bertepatan dina wengi Sabtu kaping 20 Sya'ban. 20 atau 21 Sya'ban 1445 Hijriah. Urang sadayana tiasa kumpul ngariung di tempat kanggo ngajalankeun salah satu kewajiban urang, rutinitas urang, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan sadayana senantiasa dipasihan umur panjang anu barokah, disehatkan lahir batina ku Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat wa salam pamugia senantiasa diciralumpahkeun ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirahmati para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'at, oge ka urang sadaya selaku umatna ila yaumil qiyamah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam hormatan pribadi sanggakeun ka sadayana para al-mukarramun, para kiai, para ajengan, para asatid terpisan anu hadir. Alhamdulillah, al-mukarram al-mutarram Kiai Indi, al-mukarram al-mutarram Kiai Gojali, al-mukarram al-mutarram Kiai Ma'ruf, Bapak Ustad Mustadi, Bapak Ustad Yusa, kum sadayana bil khusus kajajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Mutaqawimin, ketuana, wakil ketuana, sekretarisna, bendaharana, oge para seksi-seksi anu lainna alhamdulillah nampak hadir. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing dipasihan panjang yuswa anu barokah ku Allah Ta'ala, istiqomah dina ngajalankeun kewajiban-kewajibanana selaku DKM Dewan Kemakmuran Masjid, pikeun ngamakmurkeun ieu masjid sebagai tugas urang bersama kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oge kasadayana bapak-bapak, para pemuda, jamaah pangaosan rahimakumullah wa as'adakumullah. Biasana pribados dipasihan balagan yaitu tentang usuluddin, atanapi pan akidah, pan tauhid. Namun dina wengi ayeuna mah secara khusus kumargi insyaallah sakadap deui tinggal menghitung hari. Urang bakal papendak yang hiji bulan anu sangat mulia, bulan anu sangat utama, bulan umat baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan suci Ramadan. Aya paribasa ulama nyarioskeun kieu, Syahrul Rajab syahrullah, syahru Sa'bana sahri, Ramadan syahru ummati mamlu'atun birahmati.
biasana lamun santri awewe mah eta lagukeun kayusa. Syahrul Rajab syahrullah, syahru Sa'ban syahri, Ramadan syahru ummati, mamlu'atun bi rahmati. Syahrul Rajab syahrullah, bulannya Allah. Syahrul Sa'ban syahri, bulan Sa'ban adalah bulan kaula Kangjeng Nabi. Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan umat kaula, mamlu'atun bi rahmati, anu dibunuhan ku rahmat Allah Ta'ala. Insyaallah tinggal menghitung hari, orang bakal berpendapat yang bulan anu sangat mulia, bulan anu pinuh ku rahmat Allah, ampunan Allah, itqun minanar, yaitu bulan suci Ramadan. Umar gitu eureun urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang dipasihan umur panjang anu barokah sehingga papendak jeung bulan Ramadan sinareng tiasa ngajalankeun aktivitas peribadahan anu aya di bulan suci Ramadan, baik itu anu farduna maupun anu sunnahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah pangaosan rahimakumullah, Ramadan itu adalah salah satu bulan anu aya dina kalender Hijriyah. Salah satu bulan anu sangat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Islam diwajibkan berpuasa dalam jangka 1 bulan penuh. Adapun sabulan itu aya anu 28 poe, aya anu 30 poe. Ieu teh berdasarkan hadis Rasul anu dicantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cek Kangjeng Nabi, asyhru hakadha hakadha hakadha, ditelepon hiji. Jadi gitu tah. Kangjeng Nabi asyhru hakadha baraha. Akada sama bilan. Berarti rata-rata bulan Hijriah mah jarang 30 tapi 28. Nah itu berdasarkan hadis sahih. Ai urang mah eta bulan Ramadan hayangna 28 bae. Lumayan sapoe ge. Naon margina ieu bulan suci Ramadan dijadikan ku Allah Subhanahu wa taala bulan anu sangat mulia, bulan anu sangat utama, lantaran dina bulan suci Ramadan saja bakti memang urang diwajibkan berpuasa, seueur sejarah, seueur peristiwa besar anu terjadi di bulan suci Ramadan. Kahiji diantaranya adalah diturunkan kitab suci Al-Quran itu tepat di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan kitab suci Al-Quran. Nah, sejarah keturunan diturunkan kitab suci Al-Quran ieu kayusa aya anu dapatan wahidatan sekaligus diturunkeunana. Di mana di Lauhil Mahfuz ka hiji tempat anu aya di langit dunia, ya di langit kahiji di ngaranan Baitul Izzah ngaranna. Nah itu diturunkeunana fi lailatul qadar, dina malam lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jika Allah kami turunkan kana kitab suci Al-Quran ieu fi lailatul qadar, dina lailatul qadar. Maksud diturunkan di dia adalah
diturunkan dapatan wahidatan sakaligus di lauhil mahfuz ditenden di hiji tempat anu di ngaranan Baitul Izzah ngaranna ayana di langit kahiji. Jadi malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu di Allah Subhanahu wa taala berupa ayat suci Al-Qur'an diturunkan ka baginda Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ieu lain ngambil dari Lauhil Mahfuz tapi tina Baitul Izzah selama 23 tahun. Nah, ayat anu pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu pun sama diturunkan dina bulan Ramadan. Kaul anu masyhur sabar dina tanggal sabaraha nuzulul Quran? Tanggal 17 Ramadan. Jadi pertama kali diturunkan ke Allah di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah di bulan suci Ramadan, pertama kali diturunkan ke Allah ka baginda Nabi sebagai wahyu di Allah taala melalui malaikat Jibril, itu pun dina bulan Ramadan kahiji. Matak dina bulan Ramadan itu aya istilah nuzulul Quran. Anu kadua di bulan suci Ramadan aya hiji malam anu mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa terjadina Lailatul Qadar ieu dina bulan Ramadan. Dan mayoritas ulama mengatakan terjadina ieu dina 10 malam anu terakhir di kaping 20 hiji. Mayoritas ulama deui mengatakan terjadina ieu dina malam-malam ganjil 20 hiji, 23, 25, 27, 28. Itu seseueurna. Tapi tidak bertutup kemungkinan Lailatul Qadar itu terjadi dina selain bulan Ramadan. Tidak bertutup kemungkinan Lailatul Qadar ieu terjadi bukan di 10 hari terakhir. Dan bisa bertutup, tidak bertutup kemungkinan juga bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam jangkap lain di malaman ganjil. Tapi mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan 10 malam anu terakhir malaman ganjil. Gitu. Nah, mawi gitu Pak Majid, para alim ulama nyunahkeun ketika geus datang 10 dinten terakhir iksarul i'tikafi, seueurkeun i'tikaf di masjid. Beres bae buka puasa balikeun ka imah daha tarawih, beres tarawih entong balik, tapi i'tikaf sampikeun ka subuh. Kuduna mah nyeureun i'tikaf. Cicing di masjid perlu ka pamajikan atau balik bulan. Gitu. Bahkan Kangjeng Rasul mah i'tikaf di masjid bae. Itu i'tikaf di masjid mungkin kadaharan diantaran ku istri-istrina. Buka di masjid sahur, di masjid perlu ka pamajikan balik bulan. Gitu. Ya. Seueurkeun i'tikaf di masjid. Nah, dasarna
Cek Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jalma-jalma anu beriman, kutiba alaikumus siyam, dipardukeun pikeun aranjeun kabeh ngalaksanakeun puasa bulan suci Ramadan. Jadi wajibna puasa Ramadan ieu khusus pikeun saha anu alladzina amanu, pikeun jalma-jalma anu beriman. Jalma anu teu beriman teu wajib puasa. Wajib urang puasa wajib. Nah sababna urang teh kategorina alladzina amanu, jalma anu beriman. Apakah hanya ka urang umat baginda Nabi? Apakah hanya ka urang wungkul umat akhir zaman eta dipardukeunana puasa? Cek Allah teu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dipardukeunana puasa ieu lain pikeun aranjeun kabeh, lain hanya pikeun umat akhir zaman bae, tapi sakumaha Allah geus mardukeun ieu kana puasa ka umat-umat terdahulu. Bisi ieu mah sirik. Bujananya Nabi urang umat Kangjeng Nabi mah hese amat berat amat kudu puasa segala macam. Anu diwajibkeun puasa eta lain umat Kangjeng Nabi bae, tapi umat-umat terdahulu pun itu diwajibkeun supaya ulah kasirikan. Kenana tugas ieu teh puasa lain hanya ka umat Kangjeng Nabi bae, lain umat akhir zaman bae, tapi umat-umat kapungkur pun diwajibkeun bisi sirik. Kumaha praktekna wallahu a'lam. Aya anu nyaritakeun. Nu jelas puasa. Di mana orang ngawitan puasana? Nah, zaman ayeuna mah alhamdulillah. Zaman ayeuna mah urang menentukeun bulan hiji tanggal hiji bulan Ramadan, tanggal hiji bulan Syawal eta geus teu kudu riweuh. Teu kudu haliwu. Naon sababna? Media atuh geus di mana-mana. Media elektronik aya, media massa atuh karuha, informasi cepat mudah didapat. Kedoang zaman baheula. Ai zaman baheula mah pan. Zaman baheula mah boro-boro. TV eueuh, radio eueuh, HP aja boroni. Jam dia tuh eueuh zaman baheula. Ayeuna mah urang mah bari. Neuk nentukeun bulan tanggal hiji bulan Ramadan teh bari. Ayeuna numawi geus dianti-anti ku Kangjeng Rasul, ci Kangjeng Rasul sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqmilul iddata salasina yauman. Salasina sa'bana yauman. Menentukeun 1 Ramadan jeung 1 Syawal eta tergantung ningalina hilal bulan tanggal hiji. Lamun andai kata mendung sehingga hilal tidak bisa dilihat, observasi dikatakan gagal, hilal tidak bisa dilihat, pakmilul iddah, sampurnakeun 30 poe, bulan Sa'ban 30 poe, lamun ke datang rek lebaran, sarua mendung, poe, ditingali ku mata dohir teka ditingali ku alat kitu kene pakmilul iddah sampurnakeun bilangan bulan suci Ramadan 30 poe. Ieu teh disebutana istiqmal ngaranna nyampurnakeun kana hitungan bulan. Nah pikeun urang mah biasana alhamdulillah dikenakeun sok urang mah itibana nganutna kana ru'yat, maka biasanya berdasarkan hasil keputusan sidang isbat Kementerian Agama.
Numawi dina tahun ayeuna pun ribados ngajak ngahimbau kasadayana pikeun menentukan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Urang seperti biasa mengikuti karena sidang isbat. Itu setel TV, buka WA langsung nyebar. Gitu. Cenah kumaha aja kami membawa guru. Seperti mana upama teh mah di Cilongok. Di Cilongok di ayeuna keneh geus nentukeun bahwa satu Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Pak Ustadz Nabarupnya hari Selasa dikenakan kata beliau hari Senin tidak imkan ru'yat, tidak mungkin ru'yat, maka istiqmal berarti awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa. Andai kata beda ketetapanna jeung hasil sidang isbat teu naon gitu. Ngan lamun di awal Ramadan puasa ikut karena sidang isbat, mungkin di akhir ikut karena sidang isbat. Ulah ieu mah ai mimiti puasa ilu kanu pandeuri, ari lebaran ilu kanu ti heula. Nah eta nu teh edah kita. Eta nu teh edah ge. Ai mimiti Ramadan ilu kanu pandeuri, ai lebaran ilu kanu ti heula. Nah eta anu sebut ngaranna tolol bin goblok teh kitu. Awas ulah talpek. Lamun andai kata mimiti Ramadan ikut karena sidang isbat, tuturkeun lebarana sidang isbat. Lamun awal Ramadan urang rek mengikuti upama tema hisab, kalender hisab, baik itu di santri nya atanapi cidaran baros, atanapi mana Cilongok dan lain sebagainya, silahkan terjadi masalah. Itu mungkin lebaran ilu deui tuturkeun eta. Iya mah pada kadang-kadang itu air mimiti Ramadan ilu pada pandeuri, ai batur lebaran kumaha hayang ilu. Sok ngaco pan ya. Entah gitu. Jadi silahkan ya teman, silahkan ngan bikin khusus masyarakat Kampung Muara II seperti biasa orang Kajang ya. Orang biasa karena memang orang mah di kapungkur ge sok mengikuti karena hasil sidang isbat, maka dina tahun ayeuna pun teu aya bentena urang mengikuti sidang isbat baik penentuan satu Ramadan ataupun satu Syawal. Lamun andai kata aya anu beda teu kudu digeunggeurkeun, teu kudu dipojokan, teu kudu dihewaan. Yang penting sama-sama mempunyai pedoman dan yang diikuti. Tatarasna, nah puasa Ramadan seperti biasa. Nah, dina ibadah itu aya wajib, aya rukun, aya pembatalan kan ya. Aya rukun, aya pembatalan, aya pasunahan. Itu mana rukun puasa di antara hiji al imsak dan imsak nahan tina naon nahan tina setiap perkara anu ngabatalkeun kana puasa ti iraha dugi ka iraha hiji min tulu'il fajri ti mulai bijil fajar sampai ke ila tulu'i syamsi sampai ke kasurupna panon poe. Lamun bahasa urang mah imsak ngaranna. Eta biasana tina imsak kana subuh teh aya waktu 10 menit. Eta teh lampu koneng. Lampu koneng. Teu naon. Lamun ane kata weng 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 weng. Urang keur ngudun, ngarokok, ngopi, teu naon teruskeun bae. Itu ngan eta teh lampu
koneng ulah sapekeun kelewung adan masih nyelemput kene nah lampu beureum eta mah kaborok teu meunang lampu beureum ai imsak teh lampu koneng kene imsak itu lampu koneng kene ngeun anu paling utama nama imsak eureun imsak eureun geus pikeun ikhtiar pikeun hati itu nah sebabna bisi lolos orang mah jadi mengreknan sekalian rek ibadah mah mengbeungnan mending hati begitu ngeong imsak areuman rokok itu ulah ieu mah kelewung bae adan kaburok di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar kagok kamat ieu nah nginum nah ieu ante endah ge imsak dimulai bijil fajar sampaikeun ka surutna panon poe nahan an kulli mubtirin tina setiap perkara anu ngabatalkeun kana puasa mana dahar nginum tuh atanapi ngarorek ceuli sarua eta awas cenah deh ngarorek ceuli awas cenah deh entok ngarorek ceuli atanapi lamun di palamuran mah sok biasa ngising eta di cai ngeueum juburna nah itu ulah kayu sa nah sabab lamun anu kata urang ngising di cai seret ieu antel kana cai pan muka mungkin nalika andai kata nutup deui pasti eta ngenyot cai asup ka jero batal tinggal lagi. Jadi anu masalah kan tina manfaat eta naon manfaat eta palawangan anu terbuka mana manfaat irung manfaat tuh awas lamun ngenok irung nya ada ulah jero-jero deui eta ceuli sarua tina irung tina ceuli tina tungut tina liang tai itu manfaat ngaranna palawangan anu terbuka beda jeung lamun ane kata asupna teh lain tina palawangan anu terbuka seperti mana di infus urang keur puasa di infus batal teu puasana tuh nah sababna lantaran teh mah tina pori-pori wungkut tina urat wungkut di infus kana disuntik teu batal puasana batal lama oksigen teu batal taraja asupna irung oksigen teu batal ikosip makan angin ai ngarokok lain deui eta mah ngarokok mah batal nah urang keur puasa muriang eungap di oksigen jadi masalah teu jadi masalah infus disuntik teu jadi masalah itu nganu ngabatalkeun kana puasa dijaga diraga teu meunang baik itu kadahara beda masalah lamun ane kata dahar nginumna teh poho batulus poho udang sare lengkap kacai ditingali dina meja atuh aya kan sasakolot diberean poho ku Allah taala atuh langsung hantem kolot beak samangkok geus teu teh inget astagfirullah puasa batal henteu eta mah teu batal ngeuna mungkin ku baye awalna dibere poho
nya mejehna sangu dina lak-lakan ingat. Ayo kumaha coba urang lahar kahuap dua huap bejeuna anu kalimah huap anu terakhir kayusanya anu terakhir sanggup dina palebati koro dibere inget ke Allah astagfirullah aing puasa kumaha nah ieu dina hukum teh disebutna Ustaz Ma'ruf si malakama ditelan batal dikaluarkeun batal kumaha tahan sampai ke dia maghrib tahan sampai ke maghrib karena lamun ane kata diasupkeun ditereuy batal puasana diutahkeun batal puasana diutahkeun batal diteleg batal ingkeun tahan kalau kumaha jelek. Nah ini agama la yukallifullahu nafsan illa daripada modal mah dia teu kawawa atuh geus batalkeun bae puasana ngan wajib qada pedah henteu doraka kawungkul henteu doraka ku sebab batalna henteu doraka ku sebab batal aya tambah kumaneh ngap-ngap sampikeun pae gara-gara ngabelaan mun batal puasa tanda naon andak lah gitu ngeun kira kodoa artina puasa anu eta teu kaitung puasana itu diganjar namun ada kata batalna jam 5 diisuk sampikeun ka jam 5 diganjar ngeun pedah henteu ngagugurkeun kana kewajiban puasa itu urang salat teh kita ka oji urang salat Allahu akbar menang teu rakaat muat ngagugurkeun kana kewajiban salat henteu salat batal artinya salatna wajib kudu dibalikan. Nah kumaha salat mimiti sampikeun 3 rakaat sia-sia henteu diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Doang urang puasa esuk puasa datang ka jam 5 batal puasana kumaha diganjar tetep menanggan jarak pedah teu ngagugurkeun kawajiban artinya puasa anu eta wajib kudu di qada itu nya tatara deui mana rukun puasa keneh itu mabitun niat artinya meutingkeun niat harti meutingkeun niat iqaun niyati fil lail fi juz'in minal lail nibakeun niat teh dina satu juz dipeuting dina harti niatna teh ulah sampikeun ka pajaran ulah sampikeun ka bijil pajar lamun bahana urang sok loba poho begitu dur magrib kelewung adan ulah waka barang dahar geura niat heula nah itu sama godin anda dai niat cadangan isuk nah sababna bisi-bisi poho deui Pak Majid itu teu naon buka ge tadan niat geus di haji isuk teu naon yang penting dipeuting dimulai magrib sampikeun ka bijil fajar nah eta ruang lingkupna niat teh di dinya nah ina kumaha nisbatikeun jalma anu poho niat dipeuting teu ngageretakeun niat dina hatena dipeuting Kangjeng Nabi malam yabiti siyam malam yabiti niat pala siyama lahu lamun urang teu ngindepkeun dipeuting kana niat pala siyama lahu mangka teu sah puasana
ngan wajib imsak. Wajib imsak. Harti wajib imsak na kumaha? Teu meunang dahar, teu meunang minum, kudu puasa. Ngeun pedah puasana teu kaitung. Rugi teu rugi, tasababna diganjar. Lamun teu imsak doraka tina arah-arah teu imsakna. Karena kewajiban jelma anu poho niati penting ieu lain puasa wajibna, tapi imsak disebutna puasa lugawi ngaranna. Artina wajib teu barang dahar, wajib teu barang mam, wajib ngajaga ngaraksa kana perkara anu ngabatalkeun kana puasa, ngan puasa anu eta teu bisa ngagugurkeun kana kewajiban. Wajib qada. Diganjar tetep. Nemata kitu teh nya. Daripada poho dur magrib geurang niat. Nah, alhamdulillah biasana di urang kaudi nya. Biasana ya di urang mah alhamdulillah. Mantak beres taraweh, ulah sakuaka langsung hayang balik bae teu coba. Ieu mah kumaha sih? Anggeur balik bae muru-muru naon? Muru-muru naon ja pamajikan geus kolot. Ya babodna, pamajikan geus kolot atuh kopi memeh tarawih geus 2 emuk. Kolot geus 3 mangkok. Geus tungguan beres maca taraweh jeung witirna batuan nan reginan babarengan jeung imam nya baca subhanal malikil qudus sampikeun ka beres kadoa niat puasa barengan itu paninginaheun karak kali. Nah mati saksina ada nibakeun niat kedah dipeuting. Lamun pohon niat wajib imsak, wajib imsak ngeun puasa anu eta teu kahitung wajib qada. Kumaha lah aing kagoh. Rugi amat aing. Engke kudu qada idoraka. Nah sababna kawajibana imsak. Wajibna imsak. Doang awewe. Awewe head. Awas ya, kan bagus majikan nih kabehnya. Rata-rata. Awewe head. Ya. Upama teh mah kata tangan, majikan kata tangan head. Ya hiji 2. Datang kana waktu dohor, saat dikumbah dicolek geus plek. Berarti naon? Suci. Maka dimulai dohor sampai ke maghrib wajib imsak. Lain wajib sunnah imsak. Itu wajib eta mah sunnah imsak. Nya teu meunang barang dahar, hati imsak eta nahan tina perkara anu ngabatalkeun kana puasa. Dahar minum dan sebagainya itu wajib dan sunnah wungkul. Awewe gerhet kari-kari suci dina pas waktu dohor, suci dina waktu berang kumaha sunnah pikeun eta awewe imsak. Atina imsak teh nahan tina perkara anu ngabatalkeun kana puasa sok sanajan teu kahitung puasa. Ganjaran sunnah imsak. Itu. Nah eta anu ngabatalkeun kana puasana. Ini ada rukun puasa anu ngabatalkeun kana eta. Aya anu ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Mana anu ngabatalkeun kana ganjaran? Anu ngabatalkeun kana ganjaran mah eta kabohong. Itu ngomongkeun goreng batur. Nah itu namimah gibah. Nah eta mah lain ngabatalkeun kana tiap puasa, tapi ngabatalkeun kana ganjaran
puasa sok sanajan henteu lebur kabeh saeutik mah kahapus ganjaranana. Bapak-bapak jamaah pangaosan rahimakumullah, aya 5 menit itu. Saterasna. Nah, eta anu disabulankeun eta teh memang madhabna madhab Hanafi. Ya, madhabna madhab Hanafi. Menang urang itbaq ka Imam Hanafi menang jadi masalah ngan cukup hanya penting eta wungkul. Artina kieu, artina ketika urang make niat anu eta anu disabulan sakaligus teh cek madhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i itu hanya cukup untuk malam itu saja. Tetap kewajibanana tabiitun niat. Artinya nalika balan, nalika poho teu bisa nambalan, itu madhab Imam Syafi'i. Beda jeung Hanafi. Itu. Karena aya urang mah pan ngajalankeun ge ngajalankeun Syafi'i atuh Syafi'i bae. Pembatalan karena satu kodiah jadi menang dipakai menang ngan khusus pikeun malam eta wungkul pikeun malam kedua niat deui katilu niat deui serba artinya kan wajib nibabkeun eta kan lain sapeuting sakali lain sabulan sapeuting sakali tapi tiap peuting sabulaneun padahal itu teu bisa karena urang mah matatna Syafi'i sadarakan deui. Nah, masalah buka dina bulan suci Ramadan ieu Pak RT kabagi-bagi ya. Artinya kada kewajiban urang puasa. Ngan menang urang teu puasa menang. Aya opat. Nah anu opat ieu aya anu wajib kodo wungkul. Wajib kodo wungkul. Mana anu wajib kodo wungkul? Seperti mana awewe anu nipas, awewe anu head. Nah, nisbat awewe anu head anu nipas ieu wajib kudu teu puasa. Ulah puasa. Lamun maksa puasa, teu sah puasana. Menang ganjaran, menang dosa. Tuh. Mungkin nalika datang bulan Syawal wajib kedah dikodok. Anu kaduana mana anu eta anu pohon niat dipeuting tenanan teu puasa tenanan ngan wajib kodok. Terus mana deui anu leuleumpangan saparon tawilan leuleumpangan jarak jauh anu aya sakosor seperti mana tadi ka Serang jadi ka Jakarta itu nya baik kuat ataupun teu kuat diwenangkeun ku agama teu puasa tenanan au ala safari fa iddatum min ayyamin ukhra tenanan kauji rek ke Jakarta sanajan kuat ge eta kauji puasa tenanan teu puasa menang ku agama menang ngan mungkin kodok atuh naon mending puasa bae. Hati menang puasa eta kumaha? Henteu doraka ku sebab ninggalkeun puasa. Adapun kodok wajib. Itu. Lamun ada kata kuat, bagus nama puasa. Ngan lamun teu kuat, teu naon. Atanapi sanajan kuat ge rek buka bae teu naon teu doraka ku sebab bukana ngeun wajib kodok. Aya deui anu diwenangkeun teu puasa mana mistul hasadin nisbat jalma-jalma anu keur manen keur dibuat. Artinya pekerja berat. Teu naon teu puasa, teu naon.
tenang anu keur panen pekerja konstruksi tenanan puasa kenaon ngeun wajib kodok awal atuh ngeun wajib kodok itu wungkul ngeun sok sanajan meunang eta jalma-jalma pekerja keras nya pekerja berat anu keur manen pekerja konstruksi pekerja lapangan anu bener-bener membutuhkan tenaga ekstra pekerja berat silahkan teu puasa oge ngan ulah sok ngamamata beda-beda dimenangkeun ku agama kuat kastrol di jingjing atau ulah aja aya etika aya ada aya sopan santun jelma kafir bae ngajangan ka umat Islam anu berpuasa atuh komo urang umat Islam anu salah kadar menang teu puasa leuwih komo ngajanganana ka umat Islam anu berpuasa urang keur lembangan ka oji di terminal nyageh memang kurang menang puasa tapi ulah ngababata teuing itu ulah ngabibita teuing ulah ngababata nang ngamamata kali sebentar ulah ngamamata teuing walaupun menang cek agama ulah terbuka teuing ulah ieu mah gawe di pasar nungguan toko kuat kapadan kuat kawar atuh nanaeunan nah eta tinggal ieu eta itu kategori berat apa henteu lamun ane kata berat silakan teu jadi masalah ngeun wajib kodok teu naon teu puasa ngeun wajib kodok itu atuh nanaonan sih atuh ayeuna puasa engke atuh mending ku hari babarengan itu nah engke aya anu mung kodong puasa aya tur terakhir nah anu kadua ye obatnya mana anu mujibun lil fidyati faqat anu wajib fidyah wungkul teu wajib kodok ye mah teu wajib kodok ngeun saukur wajib fidyah mana seperti mana syaikun kabirun jelma anu geus kolot anu geus pikun linglung nihtir poe Sabtu ieu nihtir poe Kemis gitu salat asar jam 12 peuting salat subuh jam 3 pan linglung eta syaikhun kabir jalma anu geus kolot anu geus pikun geus teu normal akalna nah ieu teu nanaeun teu puasa teu wajib kodok teu ngeun wajib bayar fidyah ira bayar fidyahna setiap poe asal magrib mawa beas samud ya mawa beas samud teh saliter lah 1 liter dikeun ka fakir miskin ieu midyahan papnan puasa bapak kula anu linglung angka isuk kitu deui mawa beas dipasikeun ka santri tah upama teh mata ka fakir miskin tah ieu beas saliter dikeunan fidyah bapak kula teu meunang disakaligus ke eta kauji teu meunang amun upama teh mah urang boga bapang linglung indung geus linglung indung kon linglung di bawa upama teh ka kiai kana dibawa ka santri maka tah ieu sabulan teu meunang kitu teu meunang itu wajibna tiap poe likulli yaumin muddun teu meunang sakaliguskeun artina kudu sapoe samud dianterkeun itu aya anu wajib kodok wajib fidyah atanapi di mana contoh anu wajib fidyah hungkul ieu teu wajib kodok mana maridun alladzi la yurja syifa'uhu jalma gering anu geus eueuh harapan sembuh
jelma gering anu geus eueuh harapan cager geus koma ieu mah cek dokter atuh ieu mah sanajan berobat ka mana ge atuh dukun lintuh penyakit matuh sanajan dibawa ka rumah sakit ka mana ge atuh emang deket ngukur ngahambur-hambur biaya tinggal nunggu waktuna saeutik harapana kana cager kumaha teu wajib podo ngeun wajib bayar fidyah sok tah aya mung podo mah asupkeun eta oh kita panik pikun los umur ngora tapi pikun diberi ku Allah atuh ayo bapak ubat atuh pasti normal kene gitu 30 liter dikali ayeuna beas 18.000 bedus lumayan ya 18.000 tadi beasnya 17.000 nya 17.000 18.000 ayeuna 18 teh ya kan Din Masya Allah. Nah, aya nu katilu, mana nu katilu mah? Anu katilu mah anu wajib podo wajib fidyah. Wajib podo wajib fidyah. Anu mana eta? Awewe anu nyusuan, awewe anu hamil, anu buka puasa na teh lain sieun kana awak sorangan tapi sieun kana orokna. Beda. Lamun tadi awewe keur nyusuan, awewe keur hamil kari-kari teu puasa karena sieun kana diri pribadina. Lamun andai kata aing puasa sok sieun awak aing geuring. Cek dokter ulah. Atawa cek anu nyusuan, lamun andai ieu mantrak madarat kana awak anjeun. Silahkan teu puasa, silahkan ngeun wajib podo teu wajib fidyah. Nah, enak kumaha mun kieu? Awewe nyusuan, awewe hamil. Cek dokter. Anjeun ieu awakna kuat. Puasa silahkan. Ngeun dikhawatirkeun ieu ring kana cai susu. Awak anjeun mah kuat atanapi ieu anu hamil dik anjeun dokter teh ai awak anjeun mah insyaallah terjamin kena kuat tapi orok dikhawatirkeun silahkan kan puasa silahkan ngeun wajib podo wajib fidyah wajib podo wajib fidyah kau boleh tambah wajib podo wajib fidyah itu kata sieun kana orokna wungkul ya sieun kana orokna wungkul atanapi sieun kana orokna jeung sieun kana awakna tetep wajib podo wajib fidyah amun sieun kana awakna wungkul itu menurut wajib podo teu wajib fidyah lamun kieu dobel nya sieun kana awakna nya sieun kana orokna itu tetep wajib podo wajib fidyah itu nya dong adil nah, nu kaopat ieu kabaya. Obat. Nu kaopatnya, nu kaopat. Teu wajib qada, teu wajib fidyah. Mana al majnun? Jelma edan. Datang kana bulan puasa, der bae. Kumaha? Bapak ubat? Iya, ngalapra kadi-kadi teu eta. Ngabuda pokona mah edan. Cager bulan Sawal. Aman teu wajib qada teu wajib fidyah. Geus geura menta edan bulan. Ada deui awas. Aya edan aya dan lamun edan beneran teu wajib qada teu wajib. Lamun edanan kuat eta mah lain deui masalahna nya doang jelema poho jeung jelema papohoanan nya jelema poho jeung jelema papohoanan beda antara jelema sare jeung jelema sasarean beda lamun jelema sare dihudangkeun babari tapi lamun jelema pura-pura sare dihudangkeun hese nah kita nya geus hampir sajam dah
Nah sakitunya mudah-mudahan sampai deui urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala dina bulan Ramadan ieu urang dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala amin. Dipasihan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani sehingga urang biasa ngalaksanakeun aktivitas ibadah Ramadan sabulan ceput. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terbaru saya pamenta khusus ka DKM anu sok biasa mitra karena ibadah insyaallah setiap tahun ngajalankeun pasaran jeung para santri dinyuhunkeun biasana mulai pasaran teh kami wengi itu jam 8 paling lambat. Kadang-kadang jam 8 kurang 10 menit ge geus mulai pemesan istri mah. Jadi minta nyuhunkeun wayahna upami rek mitra mangga tapi tong nganggo calon tua. Margi bener-bener teu bisa ngaji dah kahajang. Silakan sampai jam 12. Di jam 8 sampai jam 12. Di jam 12 sampai subuh mah tidak masalah. Gitu. Pamiti jam 8 lah, di jam 8 insyaallah eta biasanya paling lambat tapi mulai. Itu mun tah mah peplok kasih pasantren rada anggang saeutik pati di masjid mungkin teu pati naon ngaranna teu ada gerem teuing ieu mah bener-bener dina candirna ieu. Anyawan pan pasar urang mah nya. Jadi bener-bener teu bisa ngaji. Nyuhunkeun ikhlasna gitu. Nah, lain nyarek mitra, lain nyarek ngaji Quran, tapi supaya abdi jalan itu kegiatan anu migra di masjid jalan silakan. Tunen nyuhunkeun entong make waktu mulai abdi ngaos sekitar jam 8 antara jam 8 kurang 10 tapi jam 12 biasana. Eta permintaan anak situ bungkul. Lain eta mah tah deui. Anu kaduana utama tadi ieuna ngaranna tarawehna imamna ulah saminggu teuing. Dua poe ganti, sapoe ganti gitu ka larupnya. Heeh, mulai mall. Kaminggu. Jadi teuing kan awak. Itu belah. Sapoe ganti antara dua poe ganti, tilu poe lah ganti gitu. Butak ulah tilu poe bukan nabrut seminggu tenan naon. Tak kita mungkin akan behatur nyuhunkeun dimaham sareng maklum hadan ya Allah yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.